Abdi mati pe jalma tara olo-olo dahar jeung naon wae nu penting mangeunah nikmat wareg we. Heueuh tara pipilih kos batur geuning ieu teu beuki itu teu beuki rudet asana teh. Naon we ayana diasakan di dahar nu penting mah teu karacunan we ceuk. Lamun ceuk kolot mah disebut teh nu kitu teh carang karuntah cenah. Pokona mah asal beteung eusian wareg heueuh teh ceuk. Naon we sal dibobalkeun sal dihuapkeun tara palah pilih kana perihal barang hakan mah pokona mah. Ngan lamun ditanya resepkeun dahar jeung naon abdi mah resepkeun dahar jeung lalaban jeung lauk asin atawa goreng daging hayam. Komo goreng lauk haneut jeung rendang daging sapi mah beuki pisan. Heuh atunya puguh we nya. Tuh ning ieu ceuk hasil pepelakan teh geus kaala deui panen. Sabenerna mah teh bayam teh geus kaliwat panen geus rada kolot tapi kena we da ngeunah keneh diasakan. Heuh urang mangpaatkeun we nu aya heula bari gratis teu meuli. Komo da diasa masok resep pisan kana sayur bayam teh. Heuh ari budak anu leutik sok segala beuki kana sayuran teh kos indungna. Ari lanceukna mah lapur kana sayur teh palah pilih. Tak rudet pokona mah jeung nog we unggal poe daharna teh. Lamun ngahaya kitu kana piring diasupkeun si sayur teh sok disingkir-singkir di sisi gini-gini teuneun. Heuh kantun kawe kabroro di dahar. Matak di imah teh terelat nyetok nog we. Pokona masa bulan teh kurang leuwih beak nog teh 5 kilo ceuk. Uyuhan teu bisulan oge budak teh. Tapi hadena henteu alhamdulillah. Ku sabab teu boga asin enang hareup jeung nog dadar we indungna oge. Bosen-bosen oge kenai nu penting mah dengan sangu. Heueuh da lain ku bosen ngadaharna ai urang mah geuning bosen ku ngasakanana. Heueuh atuh da unggal dahar budak jeung nog wae dahar teh. Heueuh eta oge lauk jeung daging oge daek ari aya mah. Ngan ieu we neangan anu babari meulina bari aya di warung. Heueuh eta ge sakali-kali mah osok we meuli lamun keur boga duitna kitu oge. Ngan ari endog mah boga duit teu boga duit wajib aya kos beas. Hareueuh cai urang buat rame geus asak sayur bayam teh.